Dun, saha nu bade nikahna teh sunat teh? Pak Idun. Lain Pak Idun. Saha kara? Neng Jopi. Oh, Neng Jopi sareng Kang Mulyadi di Jakarta nyamun. Mudah-mudahan ke enjing dina acara akad nikahna aya dina kalancaran tur kasalamatan sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateacana urang ngajeng kana hiburan. Urang sangakeun puji sareng syukur ka hidayat Allahi Robbi ilahi Robbinya anu parantos tiasa urang diri ngupung pulung pamprok jog dina kayan sehat wal afiat. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur mugia urang kapasihan syafaati ajeuna ka yaumul ujub ya. Maka ayeuna juru kawih nyaohon tah ka juru kawih dihaturun naik ka panggung gitunya kumari waktu serada nyerepet kana siang gitu tah nanging abdi sapara kanca neda dihapunten boh bilih dan namina ge ieu teh urang teh nya manusia lah terlalu putina kakirangan sareng kalepatan boh bilih kirang saya adak usuk bahasana nya bilih aya anu nyigeung kana mana mohon pon gitu deh bilih sidung dina nakaona Palestina ngalung hatur punten ya. Nuhunkeun dimaklum gitunya. Sareng mugia aya aturan tukang gong ek ngompol heula zaman kiwari mah geura bayangkeun keur digentak-gentak mobil rek mangkat hayang kahampangan aya wae nya. Mohon mugia ieu dua panganten kapayuna sing jantan keluarga anu sakinah mawadah tur marohmahnya kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat upami diparingkeun aya rezekina kade hilap kana zakat ya uhun diheulakeun gitunya ih ulah ai jeung mehna eueuh jeung mah urang salah ngomong mudanya heos ari heos teh aya katiasa oh teta tuh mikna ari aya mah tuh sok diajar banter geula lain cicing bae ieu mah urang bari ngatosan ibu juru kawihnya da urang teh ngagoduan ibu juru kawih aya 2 aya 3 nya 3 alhamdulillah regreg gitu tah mohon Ari ieu urang dibere ieu jeung naon momoyeun soalna aing mode kuno kieu mah maneh mah moal nyelap maka seglong soalna aya ieu tah oh maneh mah sok kitu geuning ngahinakeun heuda kanyataan ieu atuh kanyataan aing mah can jadi huntu oh budak keneh budak tahun sabaraha tahun 60 budak kada manehnya nyahoanan meureun budak kada luarsa nya budak kada luarsa hama euy urang hama naon hama we ragragan teu puguh-puguh yo marurag meureunnya jadi dikuayakeun aya motor metik tanpa gigi cenah ngageleser tapi lompatna alus ya lompatna alus ai uing teh bisa nyapek cen teh bisa ngagegel kumaha ari ngagegelna kitu heuh dikitukeun teh da teu bisa we hayang uing mah hayang diperagakeun lah moal uing ngomong lah aing mah diajak sia ku aing mah diajakan ai kitu maneh rek ke mana panek di dia urang rek hiburan panek di dia mah da aing oge bisa maturan di dieu deui bae kudu kumaha ieu kubah ngalayanan jaman budak kieu apal urang oge ari maneh rek di dia mah aing dia ek miluan maksa heuh nya maksa hayang gitu orek pakaulan heuh engke we pakaulanana mah lain engke ayeuna heueuh da aing ngadadagu bujur kawih heukeun bae tukur ka dieu sok papageun kumaha papageun aduh ieu mani jangkung leutik ieu si iting buting tapi bener nyebut jangkung leutik euy henteu jangkung pendek ya si iting heeh gon leutik-leutik oge lah nuing maneh cocokan nu maneh lain boga maneh ieu lain atuh ngarampa-rampa aing saeutik wayahna nya euy nya eta mah da ulah da eta mah ulah atuh rarasaan teh mendara riba nya make kosmetik
kosmetik dina naon ari maneh pamajikan maneh heuh ieu bau heuh bener oh urut peuting bener dibawa palingan urang atuh, maneh boga nya heueuh da jama boden beungetan kieu mah aya bakal mangaboga maneh mah kana ngahina we jeung ngahina ada beungeut hinaeun nu kieu mah nya heuh kumaneh Heos da aya nu bajuru kawi tos dongkapnya tah urang hiburannya tah siap lah siap nyaan nya urang sumpah swear moal maneh mah padu keplok-keplok wae aing bisi cacingan maneh mah keur mah cacingan heueuh mangga yeuna bilih nyangkelong teh waktos urang sangakeun hiburan ade etang lagu Bibika dina lagu buah kawung etang-etang urang mumule lagu-lagu karuhun wilujeng nonton wilujeng ngadangukeun disumanggakeun ka Ibu Juru Kawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aya nu ngawalernya. Assalamualaikum Ibu. Daramang.